Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun urang ti kelompok kawih budak jalanan. Haiji nepangkeun wasta simkuring Yulistial Zanebowo. Nepangkeun wasta simkuring Ade Sofia Kamila. Nepangkeun wasta simkuring Faizal. Nepangkeun wasta simkuring Yasiel Loga Paruan. Nepangkeun wasta simkuring Rasul Gelituan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngerasa nuansa, kudu hidup rada kaya, kalau terapal hidupan. Jeung deui duka di mana? Mun panas, kapanasan, mun hujan, kahujanan, mun kapeting sae di emperan, baru hidup di jalan, yang terboga tempatan, pikeun membalikan. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring kumaha mimitina. Ya Allah kapari abdi dituduh. Di mana orang abdi teh ayana. Batur kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasa nuansa, kudu hidup rada kaya, kalau terapal hidupan. Jeung deui duka di mana? Mun panas, kapanasan, mun hujan, kahujanan, mun kapeting lawan sare di emperan, baru hidup di jalan, yang terbuka pertempatan, pikeun pambalikan. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring kumaha mimitina. Ya Allah bapari abdi dituduh. Di mana orang abdi teh ayana. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring kumaha mimitina.
Ya Allah paparin abdi itu. Namun mana kalau abdi teh ayana. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha diri kuring na kumaha mimitina. Ya Allah paparin abdi pituduh. Nah dimana kolot abdi teh ayana. Oke.